tentara lain, polisi lain, tapi milu perang, jihad fisabilillah. Cara FPI. FPI teh sabilillah. Maksudnya naon? Maksudnya gerakanana. Aya nu mayar teh aya. Aya nota di nagara teu malah dek dibubarkeun. HTI dek dibubarkeun. Emang kumaha kitu? Wallahu alam kumaha mah seperti menjelas mah di Indonesia mah kitu bae. Kitu bae pokona mah geus. Sebab celah HTI kan menyalahi masa dek nyeun khalifah. Geus encan nyeuna. Encan atuh tinggal boleh diizinan we nyeun khalifahna. Dawana teruskeun hiji-hiji atuh. Lamun manehanana heueuh terus lamun teu deuk nyeun khalifah we karak. FPI naon teu salahna make dibubarkeun segala. Make jeung dianggap teroris. Naon kesalahan-kesalahanna? Ketika negara membahas teroris, jatuh ke FPI, jatuh ke HTI. Berarti kan orang ieu budaya ieu sabaraha poin eleh deui bae. Perang urang. Mantap kula mah kadang sok prihatin kok kieu sih? Nu teu jelas. Nu teu jelas perjuanganana. Diluluskeun, nu jelas perjuanganana henteu. Berarti kan wari Islam teh terpuruk di Indonesia. Sementara ieu urang carita peperangan budaya seperti eta kalah terus. Padahal ketika aya gempa bumi paling nonjol FPI. Di mana aya kejadian FPI? Urang kan henteu neule sebelah mata jelas. Kula mangan sakadar mengamati doang jaka dituntun naon henteu. Ngan mengamati doang jahil eta FPI. Masya Allah. Aceh FPI. Perang waktu di Parincitan teh di mana? Poso FPI. Banten kamari FPI. Itu FPI, tapi dianggap teroris. Ini kumaha sih ieu lalakuan. Gitulah. Haju kubata henteu kumaha sebab nu boga FPI teh disambarutkeun ka ditu ka ISIS. Ente bahkan teu nyaho nu mantak dianggap teroris aya ISIS. Nah, panjang ta dongengna. Berarti kan asup ka ranah politik. Lamun urang geus asup ka ranah politik nu heueuh jadi henteu, nu henteu jadi heueuh. A jadi Z jadi O. Kita mah teh aing mah kitu bae geus pokona mah. Ranah politik mah tuh kos kitu. Henteu puguh. Henteu puguh ranah politik mah tuh. Nah, seperti kuari sabaraha nu mendem. Naon kesalahanana? Ranah politik mah seperti eta bae. Aya positif dan negatifna. Politik atuh ngaranna ge. Satu sisi mengangkat, satu sisi ngejeburkeun. Seperti etalah politik. Aya nu dibuat dan dijieun. Politik mah tuh geus kitu bae. Lamun diasup ka ranah politik, mau tidak mau. Cemohoan bakal aya. Tindakan selanjutnya bakal aya. Kemudian itu pangalem pujian bakal aya. Asal ge asup ka ranah politik seperti eta. Wali kiai asup ka ranah politik moal jauh teh eta diomongkeun, disanjung. Ngagejebur sorangan. Politik garana ge. Tah, ieu urang lamun nyaritakeun kok FPI dibubarkeun, aya naon? Sebab internasional. FPI dibubarkan sebab diasupkeun dianggap teroris dan lain-lain sebagainya. Politik ngaranna deuk dimurnikeun ge hese bae. NU aman-aman saja lah, aman lah. Emang kurang gitu? Ya, aman lah. Ente ibu kurang aman di dunia, wallahu alam fil akhirah. Hei, makin cerita tuh ulama. Naon ayana aja orang-orang lembur. Penelitian orang lembur seperti eta. Penelitian orang lembur seperti eta. Ya, kalau masuk peneliti aja orang lembur iya. Atau keur salah-salah yang makin bener-bener kan asana moal salah. Wah, can puguh cenah ge. Aduh jeung aing. Ngadu. Datangkeun tokoh ka dieu ka aing. Saksian ku sia. Ayo ngadu jeung aing. Ya emang aing teu boga argumen gitu. Ye.
ada aing sok sombong gitu dah.